poe Kemis teu karasanya aya naon di poe Kemis aya Kamis sieun jeung Ipin sieun. Yeah. Yo barudak ayeuna urang ngabahas ieu nya aya mitos yeuh di Bandung teh urban legend di Bandung teh nya salah satuna anu dek dibahas ayeuna play hantu Nancy di SMA 5 Bandung. Cerita ini bermula saat Nancy yang diketahui telah meninggal secara tragis karena bunuh diri dengan melompat dari tangga dekat aula sekolah. Pada tahun 1989 ada seorang guru yang baru menyelesaikan pekerjaannya saat larut malam. Guru ini keluar dan menggunakan telepon untuk meminta anaknya menjemputnya. Namun di tengah-tengah aktivitasnya, tiba-tiba muncullah sosok Nancy. Kemudian setelahnya guru ini ditemukan pingsan. Di SMA 5 Bandung ini ada 3 jendela yang selalu terbuka, tidak bisa ditutup karena pada akhirnya akan selalu terbuka sendiri. Konon jika kalian ingin tahu bagaimana cara memanggil Nancy, maka hal yang harus dilakukan adalah mengelilingi sekolah sebanyak 3 kali. Maka dia akan muncul melalui salah satu dari jendela yang terbuka tadi. Kalau menurut kamu, gimana? Budak pernah ngadangu hantu Nancy di SMA 5. Orang coba bahasnya. Sapengetahuan orang, Nancy teh sebenarnya lain ngaran aslina. Da ngaran aslina mah teuing Iroh, teuing Ijah, sanya. Tapa ngan sanya orang itu. Nah orang bet bisa ngomong gitu. Ieu ceuk anu geus pernah menelusuri anu di kasurupan lah nya. Cek jurig didinya cenah eta teh lain Nancy sabenerna mah ngaranna teh. Tapi mun disebutkeun caritana bener eta teh caritana mah jelema beungar si Nancy teh. Bogoh kalalaki anu beda kasta. Maya teh janjian tah di gedung ieu teh bae teh ieu acan jadi sakola bae lamanya masih gedung kene Belanda lah. Janjian ternyata si lalakinya teh teu datang sampaikan ke waktu anu ditentukeun. Ngajeleng lah maya teh di lantai 2 sanya urangnya eta ge. Ngajang di lantai 2 bunuh diri nya bundir bikin kamautna tah tidinya lah mulai awal mulana si Nancy ngajung jurigan mun hayang nempo si Nancy cenah mah kudu ngurilingan sakola eta 3 kali nya lamun geus 3 kali eueuh keneh obati si Nancy geus sare nya nya bisi we ieu mah kitu bisi si Nancy geus sare nya jadi nya wayahna we kitu nya berarti anda belum beruntung gitu coba leuy isukna isuk nama aya si Nancy ya balik deh gitulah bodak urban legend tentang si Nancy jeung hiji deui cenah si Nancy ieu teh naon ngaranna teh nuluykeun cicing di dinya teh karena hayang pinter gitu sakola di SMA 5 teh kan cenah jeboan SMA 5 mah aralus kitu nya nepikeun ka jadi menteri jadi naon tapi maehna tetep bodoh da teu keluar-keluar ti sakola anjing tuluy sakola teu lulus si Nancy teh gitulah pokona bodak Nancy hanyalah urban legend anu tepikeun kaena emang masih keneh dipercayanya tapi ayeuna mah geus budak ayeuna cigana rapal kitu nya henteu meureun nya euy moal cigana budak ayeuna mah da ieu mah khusus untuk anak-anak 90-an lah 2000 awal pasti apal kenehnya karena ayeuna mah angkot nu kaenya ge geus teu tepi ka peuting ngaliwat teh euy gitulah budak kemis hareup urang ngabahas deui sok we ketik di kolom komen urang bahas urban legend di Bandung aya naon deui da loba Bandung teh ketika komen dek saha kudu urang dibahasnya oke ayeuna mah urang anu video reaction kemis sieun naon ces ieu bodak ieu teh aya kuntinya kunti tau naon nya euy teh goblok reuwas anjing ini urang mah teu ngartina teh euy ku kuntinya jurig gitu jurig nah banget teh haruksak ieu huntuna haruksaknya keur hirupna emang kieu atau henteu nya atau ieu emang imajinasi urang-urang nu nempo nya goblok teh reuwas anjing tuh tingali jurig anjing jurig tau zombie nya ieu nu keur rame ayeuna nya di film-film ningan film naon sih Abadi Nan Jaya zombie meureun ieu mah euy anjing tah ieu kunti deui wae euy tah cai aing ieu kunti sial anjing ieu kunti sial ya berarti lain kunti dan warna jurig mah cenah bisa tembus nya
Ieu ti Dagor keneh mah lain kunti. Ting kunti ieu kurang briefing euy. Teu luak lieu. Aing ieu. Kumaha anjing kuatir euy kunti. Tuh, tapi bisa ngaleungit anjing teh. Keur hiber teu bisa ngaleungit ti Dagor, tapi pas geus ti Dagor ngaleungit era bat ieu nya. Ieu ngaleungit teh gara-gara era ieu si kuntinya. Kun, pokona mah ieu mah inget we ca aing nya mun eudeuh kikian teh make spion. Jadi maneh mun teu nempo ka tukang aya spion bisa nempo di tukang aya naon ngateu ti Dagor aing watir we anjing. Tah. Ieu penting-pentingnya. Anjing. Kaheula anjing nah itu ku gajah itu teh. Bisa jadi eta. Tah ieu watirna jadi pocong teh karena sukuna hijinya. Kedua sebenarnya ngan di talian matak teu bisa lompat euy. Lompatna kitu anjing karunya eta euy. Kayaknya di mananya aya gajah tapi ciga di Indonesia euy ningali perkampungan mah. Tuh bisa diudag ku gajah kieu. Sih. Geuningan kuneunan jurig aya kasieun nya. Asugan aing teh jurig teh teu boga kasieun euy. Sieun katincak bisa wae. Ieu di rumah sakit di wae euy. Dah tingali. Keula urang mah aneh kuno ieu na euy kuno ngameranya. Teu sieun gitu lain aneh mah teh kumaha nya. Tuh, keula nya anu ngadarong teu. Boa ieu teh nu ngamera sarua jurig nya. Kalah nepi ka mana? Heueuh, ieu mah mudun cek aing mah ieu euy. Lorongna teh mudun. Tapi bisa mengkol tuh. Tempo. Teuing euy identik kieu nya di rumah sakit teh nya euy. Curiga urang mah euy emang jurig teh resep di rumah sakit teh karena bararesih. Biasana mainna mun di makam kan karotornya. Mantak geus cicing aing mah di rumah sakit. Bararesih sareungit wipol anjingnya, sareungit wipol anjing di rumah sakit mah. Cik anjing budak leutik ge diganggu euy. Keula anjing tuh ka jero euy budak leutik nu eta euy. Ada palaurnya eta ditarik cenah budak euy. Teu caing eta budakna nu ieu indungan ieu mah CCTV meureun nya ieu mah nya. Pira nyerinya euy. Beurang tapi ieu mah sia euy. Eta lanceukna aduh anjing na teu lain tutulungan. Tapi eta ya kolotna tah. Eta teh tulungan euy, aduh anjing. Tuh si Nini lagi kadon keluar. Aduh aing sok inget budak kitu euy, untung urang mah euris bang anjing di imah. Buat aing mah heureuy anjing bawa bapana di jero nya keur ngaheureuyan eta mah. Positif we eta mah budak keur diheureuyan. Soalna piraku aya jurig beurang-beurang da jam operasional penting anjing. Ya. Di luar SOP ieu mah. Ieu mah bohong tong percaya teuing lah. Wah, anjing kos-kosan teh kontrakannya. Anjing reuwas aing sugan aing. Bener saya urangnya katipu eta sugan aing teh. Kunti anjing ngapung eta mah bener urang reuwas anjing goblok deg-degan pek teh. Popoean anjing. Matak tong ieu nya sampeurkeun we. Campeurkeun ci urang ge ti awal kan harita. Anjing bisaan ieu euy. Goblok anjing. Bae urang ieu reuwas cepet. Eta ge bari janjian eta teh. Aya ngagabak sieun. Emang kitunya lamun urang sieun ye ngaliwat gang poek atau naon lah nu tempat sepi, mending kitu we nyanyian we kajen teuing aya nu nembal. Nu nembal nu nyarekannya gandeng goblok can. Bae nu penting mah urang berarti aya jelema kitu nya. Pona mah anjing nyanyian we maneh euy mun rek ngaliwat tempat poek ye. Heboh ditemukan tah. Ieu mah nu pernah urang caritakeun bae di Dejon. Nya awakna orai beungeutna teh naon raja anjing baheula mah. Anjing ka tempona nya. Heeh anjing baheula euy. Baheula mun teu di Dejon di Ciwidey kikian teh ye. Anjing nagin. Anjing film naginnya. Naon sih baheula teh euy kitu teh. Loba lah anjing di Dejon nya. Tapi mah lain orai anjing mah. Aya we nu katipu anjing mereuli tiket sih euy teh kikian teh.
Jeung daek di budak anjing dikitu-kitu euy. Ieu budak leutik deui wae. Aduh cika budak urang nih teh euy. Wah anjir. Tai mah urang rada ya mistis ya bener euy. Tapi bisa we bisa AI ieu mah euy. Ku teganya jurig eta ngabandingkeun budaknya euy. Tega anjing ieu jolim anjing jurig ieu. Jurig jolim ieu mah. Aduh anjing kasih diba ieu itu karunya euy. Kala ieu cek maraneh ieu mah nu nontonnya. Ieu bener atau henteu ieu? Acek urang mah bener euy. Aya kikian teh kitu euy, tapi teuing eta. Ka budak mah euy, budak ceurik tapi bisi we ai nya. Ayeuna mah asa ngabedakeun euy, asa ngabedakeun asli jeung palsu ayeuna mah. Anjing seram euy. Tah, ieu jeung di masjid. Aduh, apa saya teh panas euy. Panas anya euy tapi urang mah balen ku jin, nya heureuy barudaknya digusur di nu karpet teh panas ya teh euy kanu bujur teh euy. Jin Islam tuh ajak dia salat. Ah anjing. Tuh panas aslina sih euy di keret di nu karpet mah. Tapi da ieu teh videona setengahnya teka tempo sanu metot. Aduh anjing euy. Karunya anjing euy. Baheula mah euy cenah sok aya nu pernah dipindahkeun ka nu bedug. Nya sare di masjid dipindahkeun ka nu bedug. Tapi aya nu ngomong eta mah cenah ngalinur. Ah anjing pirah ku ngalinur deui nya. Ujug-ujug ka nu bedug gitu. Aing teu ngarti cerita-cerita aing kieu teh. Kadang sare di masjid dipindahkeun ka hotel eta teh. Ah, eta mah beda deui anjing eta mah ngalinur, eta mah emang sadar we anjing. Teu nyaman sare di masjid padahal mah aing masjid paling nyaman sare euy tiis teh anjing. Wah, iya anjing pocong yeuh. Kela anjing. Pocong piknik gitu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Coba pada enjoy we. Ay anjing aing teu ngarti nya komen naon eta mah anjing pocong teh. Ye ieu pocong keur hiburan nya, tapi ieu teh di tempat pemandian atau naon eta euy. Lain kolam renang mun ieu mah nya. Heeh. Oh anjing kalaluar euy mujurigna anjing. Gimana ye? WC tahu bener. WC oge jadi tempat anu paling menyeramkan nya. Kela anjing sok reuwas aing euy. Anjing. Pak deketan heula. Tapi saleumpang tuh. Leumpang anjing. Tengah layang. Reuwas anjing si kuntina ge reuwas sebenarnya eta euy. Can siap anjing mantap leumpang asup. Tuh. Urang rada percaya lamun cari jurig cicing di WC. Karena emang aya hadis nagenya urang teh entong miceun cai panas cenah ka WC teh. Da didinya teh tempatna tai henteu anjing tempat jurig anjing tempat jin cenanya mantak entong ngabuang bisi kasurupan bisi naon gitu. Lama. Cenah urang percayalah karena resepna teh di tempat-tempat kotor mantak maneh mun boga naon ngaran teh WC di imah pasti baroga nya. Cing bersih lah nih ciga di hotel ciga di tempat anu kering gitu nya ngarah si jurig teh tebetah anjing da cenah mah kitu euy si jurig teh cari cinga teh resepna di tempat-tempat kotor jeung tempat-tempat lembab eta nu paling di pikaresep lah anjing ku jurig teh nya euy anjing jurig anjing ya kunti yeuh anjing saluwa kunti nu ayeuna mah euy nya anjing da ngalawan mama terkuat mah kasieun anjing ibu-ibu mah bepira kunti cenah anjing bieu anjing bang emok wae bisa seuneun anjing ku si ibu mah anjing nu nagege anjing kamu kunti cenah anjing kunti mah tak golek aing bener anjing eta si ibu bu alus bu eta mah berarti lain kunti da ngabelentrang anjing nya ciga boy ieu kunti anu tadi anu tidagor tadi da kibar tidagor eta keneh heueuh sial anjing pang lama teu bisa ngaleungit geus ditakol karek ngaleungit telat anjing kunti yeuh anjing rame euy kemis ieu euy ieu ge loba euy ieu urban legend sebenarnya aya carita di sababaraha masjid si keranda teh sok oyag kitu euy termasuk di masjid daerah urang cenah pernah kitu ngadangu gigirna teh kan tukang bala-bala tah mun ngagoreng teh sok subuh si bala-bala teh gigirna teh masjid tempatna keranda tah si keranda teh cenah sok hirup sorangan eta emang ese dicaritakeun ku akalnya karena mun ku angin da ieu mah beusi anjing beratnya euy
Ya namanya ya. Orang ini ketakutan melihat sosok wanita anjing gimana bala. Tapi saya mah transparan Wah, tah ieu mah transparan Kan nu tadi mah tidagor wege non hibar wege tidagornya. Ieu mah transparan. Tah ieu kunti nu bener mah anjing. Nu tadi mah KW. Dah anjing. Tingali set. Iya bener, si Kunti ieu tingalian heula, di hareupeuna lurus. Eueuh nu ngalangan mantap gancang. Beda jeung nu tadi, teu nempo heula kaluhur anjing aya kenteng gitu nya. Hibar tuh. Ieu mantap bisa gancang sih lompatna. Walaupun teu tembus nya aya nu ngahalangan tapi mainna bisa gancang lompatna karena eueuh nu ngahalangan tadi anjing. Edan resep euy kemis euy. Barudak lah. Sakieu we poe kemis aya namanya. Omat ieu mah euy maneh mun geus lelah jo video ieu. Mun bisa mah sare di baturan bisi ieu mah aya kunti nu bieu tah nu leungit terakhir gigireun maneh anjing sia pangide di Kamisieun minggu depan sia cas